Sateuteuna diaturanan ka pangaresa Mukarram aturan wilujeng sumping sumangga linggih di tempat anu parantos di Sayabija. Palagi sareana supados teu nyangkolong kana waktos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyaluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina qalbu tumaretes kana hate tumali kana jantung ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu kajejak dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri tengki nu kumaki dina ati sanubar. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamelan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cindra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuhu lemur dikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD LB Tur LPMD ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempat merbayaksa rekeping ding papak sarua moal deukna beda-beda. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu, mun tukang dagang pasti hayang untung, notani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Geus hayang panggih jeung urang. Ojek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka gerak tanyakeun ka ustaz nu deukeut naon gunana ilmu. Pulpen wae keur nulis ta ari ibu geus menang ilmu rek dipake naon? Nah wajar jelema nu baroga ilmu parasea, nah wajar jelema nu boga ilmu ngahina batur, nah wajar jelema nu boga ilmu nuding batur, nah wajar jelema boga ilmu ngitnah batur. Berarti meuli pulpen can dipake nulis, lain urang teu boga ilmu ngan gawe acan katempo. Acan can wel-welan. Nya naon atuh tugasna ilmu? Geura jawab al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti orang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parawek wae. Kabeh ge da arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge syukur keur wae. Ibu ge arapal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lain urang teu boga ilmu Pak ngan can digawe berdasar ilmu. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa. Nah hari kolot baheula teu sakola-kola acan tapi punten teu nepi ka lentong, rengkuh punten ka langkung, ta eta hakikat ilmu mah. Maka saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji jelema nu bersih hatena. Naon nu jadi sabab? Keur mah hirup bodoh katamah saban geureuh ka batur. Bodoh wae nganyerikeun batur komo Allah nitipkeun ilmu moal teu loba jelema nyeri hate ku bibirna lantaran kawatornya hate eusin. Kunaon Allah nitipkeun harta gumantung hate? Keur mah hirup sangsara katamah tudang tuding wae ka batur.
batur beunghar dituding nyegi, batur beunghar majarkeun nuyul keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur, maka beunghar moal nyamperkeun ka jelema nu sangsara hatena kotor. Nah sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Matak maju mundur na manusia tah gumantung eusi hatena. Ayeuna ibu tiung saragam baju saragam dakeurna nahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nu hese mah kasaragaman eusi hate. Matak nu kudu ku ibu diomean lain awak tah hate. Lain baju nu alus harkat derajat manusia mah, lain gedong sigrong harkat derajat manusia mah, lain mobil mewah harkat derajat manusia mah, tapi harkat derajat manusia aya dina eusi hate nu sabenerna. Maka lamun pengajian karena baju tak eta pengajian babari bangkrut. Sebab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun cek kiai wayana Senin kudu bodas tuh nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rabu berem kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren ngaos teh mah naha jangar kana sirah karena baju. Urang ulah poho baju alus pek bareng jeung hate alus ngarah ka tempo akhlak nu alus, baju alus hate kotor hampura pamer we pagawean teh. Kenal euy ceramah lo bandung ibu hayang geulis enteng tinggal meuli skincare beungeut bodas da punuk mah angerenge jeung dari alus-alus banget ga ai jodoh jeung udin mah anger we moal matak munakeun anak Jokowi matak hirup jelema mah tarimakeun dan ngagelisan awak mah enteng budak leutik ABG ngaranna gumelis meujeut sabab aya modal gelis nini gumelis cekek nah geus eueuh modalna sabab nu ngaran gelis 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pak usut, 4 abut-abutan, 5 budeg awak abut-bekahan kasur nomor hiji beak kusorangan, salaki mana lakop mana tabang da kaserekeun. Odek ngaku gelis keneh. Balenyang ka kantor desa mayakeun senam 2 tahun. Bandungan anu sok senam beres senam goyobot, comro, misro, dalain alang-alang singkal sabugi buka awakna teh. Tempo saraki meotan naha apa mikiran hutang urut goyobot nu kudu digelisan mah ieu lain eta teuing. Ibu dangdan pek wedak pake lipstik pake ngan wayahna kudu bareng jeung amis budi keur nahaon wedak kanal bibir beureum aiteun hasil pamatuk. Bener mata hakikat hirup adalah hate. Ieu pangaosan alus cantang tuh. Lamun aya ajengan ustad ngomongkeun pengajian alus kuring mah cantang tu alus. Nah sabab gumantung eusi hate nu sabenerna ieu pangaosan alus bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor teu saeutik melak cangkeng asa aing pangaosanana di mana kealusan pengajianana. Kenal ceramah demi Allah 40 ungeuk kan. Salat alus tapi kudu bareng jeung hate nu alus. Bubar salat bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat ge asa aing pang salatna. Kanu teh salat teh ngaledek sia mah pinarakaeun hirup teh. Nah memangna neraka teh maneh nu boga. Bener. Tong sok kitu. Sabab nu ngaran salat teh alus bacaan kudu alus jeung ucapan. Alus bacaan salat budak TK ge bisa. Nah ari urang alus bacaan salat tapi bibir goreng ka tatangga jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga pasea wae berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan sanggeus salat. Saha eta teh ieu matak cek kuring ge aya alam syariat aya alam hakikat. Salat tungkul artinya bawa karena ilmu hirup. Lamun salat tungkul berarti manusia beres salat kudu tawadu. Tapi nah kenyataan air salat tungkul bubar salat ngadondangah asa aing pang nyana, asa aing pang benerna, asa aing pang hebatna. Nah memangna surga teh geus badami jeung malaikat.
hampura Pak mata hakikat nungaran kealusan can bisa ditangkap